Alhamdulillah aya kubagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wa jalla syariatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari neraskeun si Rawing Kiwari. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Ari Ki Buyut Ireng diuk gigireun si Keling. Dapu lamun seug aya nu parang merhatikeun mah piraku teu hayang ningalikeun. Dua jalma nu sarua pakulitanana hideung kelingan bedana teh nu saurang mah aki-aki, nu saurang deui mah budak rumaja lalaki. Keling. Ilaing di lemur kalinga teges nembongkeun bawa nu batak ngagenjlingkeun sakabe jalma euy. Sokomo lamun ilaing geus nyangking ilmu dewek dina waktuna maneh manjing jajaka geus hamu aya tandinganna jang. Nu matak wing mah yang grapangi jeung bapa wing ge euy kitu taki euy. Sabab wing hayang geura ningali euy. Buktina saha nu leuwih jago maneh tawa bapa wing. Kitu taki euy. Cai nu leumpang ka dieu ki euy. Katanyona kuing mah nya jelema ki. Si Keling nunjuk ku curugna ka jalan anu tadi sorang atawa anu tadi ka sorang teh ku manehna duaan. Memang nya katingali rentang-rentang jauh keneh nu anu keur leumpang teh aya katinya katingali. Ki Buyut Ireng seuri bari ngareret ka si Keling terus nyarita. Coba perhatikeun ku ilaing jang teguhan jeung dewek euy anu lempang eta jauh keneh teh awewe atawa lalaki ngora keneh atawa geus kolot. Sok pawas-awas panon si Keling. Si Keling katingali museurkeun paneteupna kalebah jalma nu keur lempang jauh keneh halisna malah semunu kerung. Kelak euy jauh kene euy jadi teu jelas katingalina ki euy. Maneh mah rupa-rupa bae euy ki jeung teguhan sagala rupa. Penting deuleu Keling. Sabab kaseuketan panon lamun geus kalati sanajan di tempat nu poek bisa nenjau. Nya kitu deui sanajan dina jarak nu masih kene jauh tinang tu bakal bisa awas. Cik asok teguh. Sok teguh ku ilaing Keling. Lalaki atawa awewe geus kolot atawa ngora keneh. Si Keling seuri ayeuna mah. Sanajan nya tacan bisa mastikeun sapinuhna tapi kaseuketan panonna geus bisa nangtukeun yen anu keur lumampah teh aya duaan. Nu jelas duana oge memang lalaki si Keling ngareret ka si Buyut Ireng bari nyarita. Lalaki ki euy. Sok lah. Wing mah wani tumpangan duanana lalaki euy. Anu saurang mah geus aki-aki sedangkeun nu saurang deui mah can kolot-kolot teuing. Kitu ari cek uing mah sigana meureunannya maneh teh kitu pikiranana. Kelanan euy kela. Bener euy. Bener. Benernya ki, bener teh euy. Ilaing memang hebat Keling. Memang bener euy, caritan ilaing hatina kaseuketan panon maneh teh kawilang geus tinggal ngalati sababaraha tahapan deui. Jang tu bakal bisa nandingan kaseuketan panon dewe Keling. Nah kudu kumaha kitu latihanna mun hayang jadi siga panon maneh ki euy. Melong panon poet jeung mimiti meletek di belah wetan nepikeun ka surupna deuleu Keling. Kuat ilaing 40 poe ngalakonan laku kitu mangka lain bae bisa nembus tempat nu poek. Tapi leuwihna teh eta bakal bisa ningali alam lemes atawa alam gaib anu teu sagawayah jalma bisa nenjo ka eta alam. Sabab memang aya ilmuna. Wah, atuh ledeh meureunnan panon uing euy.
nanyo panon poe 40 poe ti mimiti meletek nepi ka surup nama. Ilaing mah sasangklang tamaki euy. Pugu bela mun nenjona sambarangan mageling. Keur naon aya guruna tuh euy sagala rupa ilmu ge tangtu aya tali parantina teu gagabah sakarep dewek. Bet kawas nu lieur maneh mageling. Nu lempang teh beuki deukeut si keling ngareret di kaki buyut ireng bari terus nyarita deui. Bener teh. Uing apanan bisaan. Beuki deukeut ayeuna mah nu lempang teh ki euy. Bener cek uing ge lalaki duaan nu saurang geus aki-aki, sedangkeun nu saurang deui mah ngora keneh ki euy. Sigana mah saluhureun bapa uing saeutik umurna mah euy. Ki buyut ireng musirkeun paneteupna kanu keur lempang anu beuki lila beuki deukeut jarakna. Anu geus pasti bakal ngaliwat ka lebah tempat manehna cicing leureuh di dinya. Cobaina teguh deui ku ilaing geling. Eta dua jalma teh ngeusi atawa henteu? Ai maneh mah balagu ki euy. Lamun jalma teh ngeusi mah moal bisa lempang-lempang acan atuh euy. Ngeusi atuh. Beteungna ku kadut jeung pejit. Eueuh kadutan eueuh pejitan mah di luang beureunan. Belet maneh mah ki. Ngadengi caritan si keling kitu teh lain amek ki buyut ireng mah. Tapi kalah kangeh ke seuri. Duka teuing kunaon banget beuki ngarasa suka reurejengan ejeung si keling. Ilaing bener-bener pinter keling. Maksud dewek teh lain eusi kadutna deuleu euy, tapi maksud dewek teh eusi ilmu atawa henteu eta dua jalma teh. Ngomongna tuh nu jelas ki euy. Tong ngomong sapotong bari teu ka harti euy. Jadi cek maneh nanyakeun ka uing eta jalma teh ngeusi ilmu atawa henteu? Ilmu naon ya rupa-rupa ilmu teh ki euy. Sanajan tukang maling hayam oge bogaan ilmu apanan. Bodoh maneh mah euy. Nu kieu mah wedot kirining nongna tuh euy. Maksud dewek teh ilmu silat deuleu keling. Sabab kungan merhatikeun rigig jeung leumpangna oge kuduna ilaing geus nyaho upama eta jalma teh ngarti kana ilmu bela diri atawa henteu kitu maksud dewek teh keling. Nyanu bener atuh ngomongna euy. Geus kolot tapi ngomong teu merenah maneh mah. Ari cek panon uing mah memang ngeusi oge ki euy. Ngan aki-akina sigana mah nu leuwih asak pangartina. Bener omongan uing ki. Ki buyut ireng seuri deui bari nyarita. Bener teu salah keling. Memang bener eta jalma teh nu geus aki-akina nu leuwih marsagi ilmuna mah euy. Cik tanya ku ilaing engke geus ngaliwat ka dieu keling. Teh ka mana kitu? Kuda rasaan dewek masih sigana bae satujuan jeung urang keling. Maneh mah sok nyanyahoanan bae ki euy. Kawas tukang nuju maneh mah. Tapi nya ku ing rek ditanya penasaran oge euy. Nu leumpang teh beuki deukeut geus jelas bakal ngaliwat ka hareupeun buyut ireng jeung si keling. Pulang teh si keling luncat ngahadang nu keur leumpang. Dua leungeunna dibuka ka gigir siga nu ngahajang halangan anu rek ngaliwat eta jajalan. Aran heuy. Tong waka diteruskeun lempangna. Teh ka mana maneh duaan euy? Coba bejakeun ka uing. Tong malotot sia. Batur nanya nu bener-bener kalau ka malotot maneh mah. Cek si keling ka lalaki nu ngorana, nu harita memang muncereng ka si keling sabab dihalangan jalana. Kadenge harita nu aki-aki nyarita ditujukeun ka lalaki nu ngora teh. Ulah kaburu nafsu sarjan. Ieu budak teh lain budak biasa euy beda katingalina ieu. Komo teh ku ilaing aki-aki nu kulitna hideung saperti ieu budak jelas lain jelema samanea deuleu. Lalaki nu disebut sarjan teh harita ngareret ka aki-aki teh. Bari nyarita ngan sigana mah urang wetan sabab beda di logat ngomong Sunda na masih keneh aya medok Jawa. Tapi nyieun tak sopan ki guru. Mangnyang urang teh pugu-pugu ngajor-ngajor di alangan kieu. Iya entah bener, senajan kumak-mak engke, nyieun tak sopan. Si keling seuri ngarasa lucu meureunun ngadenge ngomong lalaki ngora anu ngaran sarjan. Alus euy ngomongna euy. Heki, nanya ka aki-akina we lah. Anu ngorana mah ngomongna pak pedug euy.
Di Jawanya masnya. Awing rek nanya kasih Aki. Ka mana teh Ki? Si Keling netepkan nugas kolotna nu tetela geuningan guruna Sarjan. Nu ditanya ku si Keling nyelang ngareret heula kaki buyut ireng anu masih keneh keur diuk dina luhur jukut garing. Teu lila kadenge guruna Sarjan teh nyarita. Kula nu katelah maki Jaroji jang. Ieu murid kula ngaranna Sarjan memang datang ti Tatarwetan. Ngan kula teh ngarasa kaget make jeung nanyakeun sagala rupa kana pamaksudan. Na teu meunang ngambah ka ieu jalan nu disorang. Ki Jaroji jelas katingali tenang jeung sabar sigana teh. Beda jeung muridna anu babarian mambek. Ki Jaroji jeung Mas Sarjan. Tang tuing kudu nyaho maksud tujuan maneh duaan euy. Sabab uing memang ngeboga ieu daerah. Jadi saha nu ngaliwat ka dia kudu nyaho maksudna. Kate teh euy. Sarjan beungeutna jadi beureum. Ngan ditoe leungeun aku guruna kadenge si Ki Jaroji nyarita deui. Oh, jadi ujang teh nu boga ieu daerah. Nyaan hanjakal pisan kula teu bisa nerangkeun ngeunaan maksud tujuan. Ari sabab memang mangrupa kapentingan pribadi anu jelas teu bisa dibejakeun. Ejeung nadi sakuduna mah ulah nitahan budak lamun aya kapanasaran hayang nanya ka kula mah tuh. Bet asa kurang pangajen diri kula ditale ku budak mah. Sanajan ngomongna bari jeung seuri Ki Jaroji teh tapi kituna teh memang nyindiran ka Ki Buyut Ireng. Ki Buyut Ireng ke seuri bari nyarita ditujukeun ka si Keling. Keling, acan nyahoeun meureunan euy ka dewek ieu nu ngaran Jaroji teh. Wani-wani make jeung nyindiran ka dewek. Hai, jadina kumaha tuh Ki? Teu daekeun terus terang euy ka uing mah euy Ki euy Koy. Kumaha ya Ki? Manya teu pupuh kudu dibanting mah euy. Jenang heula deuleu Keling. Dewek sabenerna geus nyaho ka maksud di lain duaan pasti rek miang nuju ka Gunung Halimun. Ari lantaran ngarasa katarik ku kembang pancawarna. Bener teu? Teu kudu mungkir euy. Ilaing duaan satujuan jeung dewek. Nyaritana kitu teh Ki Buyut Ireng bari cengkat nangtung leumpang ngadeukeutan ka si Keling. Ki Jaroji ngareret neuteup seukeut ka Ki Buyut Ireng ngageter hatena. Waktu tepung bantrok teutepan jeung panon Ki Buyut Ireng. Jadi maneh duaan teh bener-bener nih euy. Erek nuju ka Gunung Halimun. Lamun nya kitu teh sarua rek nangan kembang pancawarna meureunanya. Eta mah geus pasti beunang ku uing euy. Sarjan sanajan disabar-sabar oge teu bisa da pugu beuki seueul ngadenge caritaan jeung ningali sikap si Keling sarupa kitu. Sarjan mun cereng ka si Keling. Pokona mah ieu mah geus moal beunang ku sasaha. Kembang pancawarna bakal beunang ku uing. Bener teu? Bener teu? Hei, budak leuting tok sopan maneh. Sekuduna maneh kudu sopan ngumpama pepanggian ngejeng jelema anu nganyar. Jadina urang ayeuna entok bisa cicing ngantepkeun ngonyo. Entek bisa nyicing ngantepkeun ieu budak ngideng nganu ngurang ajar. Ke urang ki guru. Sebenarnya maneh nang ieu duan teh sak. Entuk buka kasopanan. Entuk eling, entuk inget ditemawade. Jelemana ini iya kok gak sopan. Si Keling ngalenggak deui seuri, banget ngarasa lucu meureunnan. Ngadenge ngomongna Sarjan sedengkeun Ki Jaroji teh jadi neuteub seukeut ka Buyut Ireng. Anu tadi geus nyarita sartakeun pisan kana kayaan anu sabenerna. Sabab memang kitu pisan maksud manehna duaan harita lunta pikeun nuju ka Gunung Halimun, patali hayang metik kembang pancawarna. Teu sangka kula bakal tepung jeung jalma nu satujuan nuju ka Gunung Halimun geuningan. Memang bener kisana, kula jeung ieu nu jadi murid bakal nuju ka Gunung Halimun. Naon anu bieu dilisankeun ku kisana henteu salah, kitu pisan maksud kula. Pangna tepi ka ieu patempatan. Ki Buyut Ireng nyerenge seuri ngareret ka si Keling bari terus nyarita. Nya bener teu Keling.
caritaan dewek teu nyalakan ieu dua mangkeluk teh sarua jeung urang rek ka Gunung Halimun. Ngan leuwih hade baralik deui ilaing duaan euy sabab kembang pancawarna geus jelas bakal kapamili ku dewek. Si Keling teu betah lila cicing jempe we bibirna sigana teh. Harita kadenge dinyarita teu betah lila lamun cicing teu nyarita. Bener maneh mah mending kene balik deui be euy. Karunya wewing mah. Capek-capek maneh duaan euy ke datang ka ditu kembangna geus benang kuing. Buyut, uing teu ngarti na dengan jadi loba jelema nu rek ka Gunung Halimun nya. Hayang kembang pancawarna euy. Eueuh dot kirining nongna we keur uing mah. Teu kudu aneh deuleu Keling. Sabab kembang pancawarna kawilang mangrupa kembangan nu aheng tu gede maunadna. Mibanda kekuatan tuah kasakten lir upama bisa dipake jimat bikin lapisan kekuatan. Nu matak pantes lamun jadi udagan jago-jago teh. Ya tuh, amun kitu mah sajabana teh bisa dipake ngubaran Nyi Marwati. Meureun ka bisa dijanjimat meureunnan ku uing ki euy. Bener teh euy. Oh, artinya bener gitu Keling. Jarodi oge laing sarjan. Dewek kan ukur mere perhatian kai laing duaan leuwih hade baralik deui. Sabab lamun kekeh hayang neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Kapaksa moal bisa labas lumampah. Upama dewek masih keneh ngajanteng nangtung di patempatan. Kembang pancawarna geus jelas milik dewek kaharti. Ki Jaroji silih tetep jeung sarjan anu jadi muridna. Sanajan Ki Jaroji kawilang jalma anu sabar teu gampang kaburu ku nafsu dina sikep jeung tindakan. Tapi ngadenge caritaan sarta ningali sikep Ki Buyut Ireng saperti kitu mah jadi geuneuk jeung beureum beungeutna tanda hatena anu kasinggung. Andika bener-bener sombong kisana. Saha sabenerna Andika teh kisana? Kakara tepung ayeuna tapi geus nembongkeun sikap anu matak tugenah kana hate kula. Jaroji sanajan dina kayaan jeung tangtungan urang siga nu pakolot-kolot supa. Tapi umur ilaing jeung dewek jauh mula melu euy. Sabab lamun dewek ayeuna nyebutkeun ngaran ilaing tangtu bakal ngarasa kaget. Ngan bisa ilaing panasaran tina naon Jaroji bisi panasaran ieu. Ngaran dewek nu katelah Ki Buyut Ireng. Ieu calon murid dewek nu katelah si Keling. Jelas. Memang bener caritan Ki Buyut Ireng teu nyalahan. Ki Jaroji nya kitu deui sarjan muridna, duanana silih tetep dibareng ku kakaget minuan hate. Da pugu teu nyangka upama aki-aki anu hideung Keling pakulitanana anu nilik dina kayan mah teu jauh beda jeung Ki Jaroji. Tetela geuningan Ki Buyut Ireng anu ngarasa atawa anu ngaranna kungsi dipika gigis jeung dipikasieun ku para jawara anu makalangan dina alam katukang. Leuwih kagetna deui pikeun Ki Jaroji mah ngaran Ki Buyut Ireng teh geus lila sirna. Malah loba anu nyangka Ki Buyut Ireng ngan ukur tinggal ngaranna. Ki Jaroji nepi ka ngageter hatena. Jelas memang bener caritaan Ki Buyut Ireng tadi. Upama ngitung umur Ki Jaroji kawilang sahanapeun Ki Buyut Ireng. Nah nya kitu bener ieu teh Ki Buyut Ireng anu ngaranna kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan dina zaman katukang. Guru aing ngineng nyaritakeun ngeunaan ngaran Ki Buyut Ireng. Sabab ku ukuran alam harita cek guru aing, waktu haritangan aya 2 jago anu ngaranna jadi catetan salaku jago pinilih. Nyata nu ngaran Buyut Ireng jeung Nur Alam. Tapi aing meh teu percaya lamun anu ngaran Ki Buyut Ireng masih keneh aya di kieuna. Ki Jaroji jadi ngahulang mikir jeung nyarita jero hatena. Ningali Ki Jaroji jeung sarjan anu jadi muridna kalah kating haruleng, si Keling seuri deui bari nyarita. Kunaon maneh duaan kalah kating baru ilang kitu euy. Eueuh dok kirining nongna we. Nyaana bener omongan maneh tadi teh kieu euy. Ya 2 jalma teh siga nu kageteun ngadenge ngaran maneh. Hebat maneh kieu euy.
Ki Jaroji ngadengi si Keling ngomong kitu, gancang harita nenangkeun getaran hatena pugu teu bisa narima kitu wae si kepanghinaan ti si Keling jeung Ki Buyut Ireng. Ki Jaroji oge kawilang jago kolot teu boga ajen diri, jauh-jauh kamampu memang geus ditekadkeun. Sanajan naon bae halangan baris di singhareupan geusan meunangkeun kembang pancawarna. Ki Jaroji netep antep ka Buyut Ireng bari terus nyarita deui. Jadi kula ayeuna teh keur tepung jeung Ki Buyut Ireng. Bagjati nemenan atuh Ki Buyut. Guru kula sok mineng nyaritakeun ngeunaan ngaran Ki Buyut Ireng. Nuhun bisa tepung lawung tapi ngeunaan pamaksudan mah teu kudu dihalangan. Urang sewang-sewangan bae lumampa. Sabab aya peribahasa milik teu pahili bagja teu palala. Jadi ku ayeuna kitu kula teu bisa dipugagan lampah dieu patempatan. Sarjan oge harita milu nyarita negerakeun eusi hate jeung pamadeganana. Bener ceritaan guru ngurang do salah. Memang bener benerna gitu. Jadina kungayana itu entak kudu dialang-alang. Ngurang masing-masing sabe nganu bisa menangkon ngeta kembang pancawarna, ngeta nganu melena gede. Gitu ngaricok pikiran ngurang mah. Kartin tok Ki Buyut. Ki Buyut Ireng ngareret ka si Keling bari nyarengi seuri di barung jeung nyarita. Aya bandel kabinabi na geuningannya. Aduh. Bandel ieu mangkeluk teh Keling euy. Lain bete benang di bejaan ku urang. Kumaha lamun geus kieu ye Keling ye. Bandar ya mangkeluk tehnya bener lah, geus lah urang hajar we kieu lah. Ribut teh malah. Sabab jelas mun kitu mah manehna duaan teh sieun ku urang ki. Terus manehna nguntup ka urang. Banting kieu lah, aing mah teh sieun lah ngalawan duanana oge. Bener teh ki. Sok lah aing mah asad-asad mah. Sarjan memang geus rek sagajeleng-gajeleungeun harita teh luncat bakat ku teu kuat meureunnan panas hatena gana caritaan si Keling. Ngan leungeunna dicekelan ku Ki Jaroji. Kela ulah make jeung nafsu kela. Kurang ajar pisan tok gablek kasopanan. Jadi ngamun kieu ieu mah budak teh nu kudu dihajar Ki Guru. Ieu mantos jelas ngurang tak bisa cicing terus-terusan. Ngeledek terus ya budaya ngurang ento terima orang ento terima ki entok tenang Sarjan cek dewek kuwa ulah kaburu ku nafsu sarta inget teu naon bae halangan urang kudu bisa ngungkulan tapi kitu nate urang kudu waspada sanajan si Keling budak kene tapi lain budak biasa euy ilaing kudu waspada kadenge di si Keling ngomong ditujukeun ka Ki Buyut Ireng. Si Mas hamakanana kawin ki euy. Menenepikeun kabun celik panona ngomongna teh kitu nya kinya enton-enton engke ngambek si Akang ento salakina Bi Umi. Si Keling harita ngeunah nakeranan sigana teh ngomong dibarengan jeung seuri. Ari Ki Buyut Ireng oge bet sarwana sigana teh ngalayanan pisan jeung si Keling mah kadenge Ki Buyut Ireng nyarita deui. Bener Keling. Si Jaroji na oge geus kahudang ambekna ayeuna mah euy. Sabab beda beungeut na oge jadi beureum kitu euy. Ngan lamun nya nempikeun karibut aki-aki jeung aki-aki di Keling maneh lawanan ta si Mas. Aumat euy. Enton sion maneh Keling. Ki Buyut Ireng ngalelewe Sarjan sigana teh. Uing mah sion ki, ngasok bae lah urang ribut me. Ngayona mah ngamun ento nurut ento daek balik deui si ento daek mah melaku ning balik. Kitu tah Mas. Si Keling harita kitu teh bari meletet jeung ngareret ka Sarjan. Ai Sarjan akhirna geus teu bisa nahan deui amarahna. Sanajan ditahan jeung dihalangan ku guruna. Antuk nama leungeunna nepi ka barontak harita. Ari ku sabab keuheuh kabina-bina turta ngadenge caritaan si Keling beuki dieu teh beuki ngaledek ka manehanan. Panon Sarjan geus beureum jeung buringas beuki galak we sigana teh curelat harita luncat nyamperkeun murup ka lebah si Keling. Hah, budak ngedan sia.
ngalewe-lewe maneh kang urang engkos moal dibere di ngampun maneh ngamun gitu entok terima ngurang sia setan ora iso kasih ngampun bocah sing cilik aku tak kentang kowe tak ngomong nuntok hati mas wing jadi nyao bener tuh mas bisi mana yang gelut mas sok majulah tak kudu ngasa-ngasa dilelewe seperti kitu ku si Keling mokaha sarjan amarahna tepi kana puncakna ngagerohan daruan maju narajang ke si Keling ari sabab geus kanyahoan tadi gerakan si Keling sakitu cepetna dina nyingkahan tajongan sukuna sarjan ayeuna mah geus teu asa-asa deui dina ngalakukeun panarajangna da eta we si Keling sorangan rada kaget oge sabab teu nyangka upama nu jadi lawanna teh lami banda ajen tahapan pangarti nu teu bisa dianggap enteng. Tapi si Keling memang budak luar biasa dina umur anu masih keneh rumaja kitu. Tapi geus nyangking ulin bela diri dina tahapan anu luhur. Da geus teu bisa dihalangan deui atuh tarung anu lumangsung antara si Keling jeung sarjan. Sedengkeun Ki Jaroji katingali harita masih keneh pahareup-hareup dina jarak nu teu pati jauh. Kadenge ki buyut ireng nu nyarita. Dewek teu kudu nyaos saha guru si lain Jaroji. Ngan sanajan guru ilaing nu ayeuna datang tur adu hareupan ngalawan dewek. Cantang tu mampu dulu. Ngan bisa bisi panasaran tambah kawaranan. Eueuh salahna lamun ayeuna ilaing nyobaan ngadutuasna tulang liatna kulit. Sor, bisi arek nyobaan mah geura singkil kainya Jaroji. Ki buyut ireng harita bangun anu nguntup pisan sigana teh sarta yakin kana kamampuan dirina nu leuwih punjul batan ilmu lawan. Ki Jaroji sanajan nya manehna ngarti yen ki buyut ireng teh lain jago atah-atah nu gampang tapi ningali sikap sarta ngadenge caritan ki buyut ireng nu eueuh pangajian pisan ka dirina jadi kahudang amarahna. Ki Jaroji neuteub antep ka buyut ireng bari nyarita bisa jadi kula lain pitandingan Andika ki buyut ireng. Tapi kula sarua jalma nu ngarasa boga ajen diri jadi ku ayeuna kitu teu bisa narima kana sikap diri anjeun waktu ayeuna. Ku ayeuna kitu wajar lamun diri kula minta pangajaran ti Andika nu ngaranna memang geus lila mapaesan alam kajawaraan. Memang kitu kuduna lamun rumasa jadi jago Jaroji. Ulah ku meok memet dipacok heui ulah miuni hayam kabiri geura teh mongkeun diri maneh nu sabenerna. Ngan ulah nyeri hate lamun memet tepi ka Gunung Halimun kudu geus mulang ka tempat asal sarakan. Srog Ki Jaroji ngawangun pasangan luyu jeung ilmu silat anu kacangking ku dirina. Kawilang ilmu silat nu tangtu elen handap-handap pangajena. Ki buyut, kula sabenerna teu miharep ayeuna ieu kaributan. Ngan bongan anje nu ngajalanan kapaksa ayeuna diri kula rek coba-coba pikeun menta pangajaran ti Andika. Teu kudu loba basa-basi jeung dewek mah Jaroji. Ngan lamun ayeuna ilaing eleh jajaten dewek mere perhatian ka ilaing leuwih hade balik deui tong wani-wani neruskeun lampah ka Gunung Halimun. Sabab ilaing bakal cilaka. Sahabae nu satujuan jeung dewek nyata mikahayang kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimun. Tinang tu kudu adu harupan jeung dewek. Moal tepi ka tempat tujuan upama ngabangkang geus tangtu ngalayang jiwa. Rek naon bae nu dicaritakeun ku anjeun pek bae Ki buyut. Urang mimitian. Ya. Eleuh, waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng Kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Hatur nuhun, permios.